cek Abah lembut bari ngaret ka si Kampleng. Atuh seleuneu si Kampleng teh ngadeukeutan ka Mang Ronyok. So ngajak salaman bari jeung Mangun. Mun teh nya cuma Ronyoknya hampura kuring teh. Ya bohongan anu da mamang mah asup ka pakarangan teu bebejahona. Jadi disangka bangsat ku kuring, puranya manging, puranya atuh teh aya jelemaan rek amitan heula ge preng. Sabab meuli ti isun tadi teh. Eueuh pisan nu katempo, panyana teh areueuh we. Geus bae dah geus. Jeung deui bongana Mang Ronyok mah kasobat teh joledar. Meuni welasan taun kada ulin. Balanya kuring mah mamang teh ngumbarakan jauh we. Nyabah ka kota Jawa ka manya we atuh. Munya deukeut mah meureunit nganjang. Di mana Mang Ronyok teh mah teh? Eta di lemur Cilangkap Abah. Apa sadesa jeung ieu piraku Abah teh